pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Wah, manuk kade kabeneran meuli manuk teh ieu mah murah deh. Hei, buka es. Tapi ulah waka dibuka ye, sabab bisi kene manehanana teh lieureun kene. Bisi satres. Kabeneran. Den Anis disebut oge ku kuring mah ye. Den Anis sabab sorana wah luar biasa, baceona luar biasa. Tapi kudu aya leuwihna ye. Ya, maneh kudu aya leuwihna. Hah? Kudu aya leuwihna kele ye. Nah, bener. Dilatih ku kuring, ya. Dilatih yuk. Kudu nungan dilatih. Oke? Siap. Ya, kudu bisa leuwih ti batur. Dah, gitu atuh. Gitu. Saleun ti sora eta, maneh kudu bisa anu sejen, ya. Kudu bisa nari. Tuh. Katingali teh. Tung 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 ting tung 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 tung. Tuh, gitu. Nah, kudu aya leuwihna deui ti nu sejen. Batur mah sora biasa. Nah. Ieu mah kudu leuwih hade. Kudu bisa ngenang gade. Ya, kudu bisa ngenang. Contohna kieu sok. Dengekeun ku Den Anis. Berawak empling, berawak emplang, empak empling, entut engkeung. Berawak empling, berawak emplang, empak empling, entut engkeung. Tah gitu atuh. Sok, pisan teu? Loh. Hayang ieu ge hayang gara gancang aya kontes deui ye, manuk teh. Manuk juara ieu teh. Ceuk si Abah oge manuk juara. Hebat lah. Nah, ieu mah ieu. Can nyieun di panggantungan oge. Gila euy. Manuk ya? Loma. Hah? Nya manuk atuh piraku. Ningali kurungna oge manuk. Saya mah atuh. Lain make jeung resep kana manuk segala. Atuh. Kamari ye ka dulur ka ditu ka Abah. Si Abah aya manuk hade cenah ieu teh manuk teh geus menang juara kontes. Manuk naon ieu? Ya Anis. Waduh, Anis. Weh, Anis palaina teh keur ngetren Anis teh atuh. Wah eta di Subang rame we kontes Anis. Tah kemari ye tas di kontes ke menang juara. Oh gitu. Juara atuh ieu teh. Cing ningali hayang nempo manuk. Ulah Kumaha? Ulah bisi satres kakarek datang ieu teh. Bisi satres jeung ieu teh keur murag bulu. Itu teu menang dibuka. Teu meunang dibuka, ulah waka dibuka. Kuring ge teu wani tadi. Oh gitu. Apaan papatahna kitu? Ieu ulah waka dibuka. Tah, kitu we toong. Yehe. Manuk lu gede nya. Hehe, hade atuh. Sorana luar biasa. Hayang ngadenge sorana. Cacakan dia dilatih. Ieu mah pinter. Nah, make Dilatih sakali langsung apa? lain kadenge ti hawar-hawar mah manya yang ngelatih sora kenang kitu. Pan kudu aya leuwihna ayeuna mah. Aya leuwihna sora manuk teh ulah sarua jeung sora manuk biasa. Jadi ku lain daripada yang lain. Iya, beo contohna. Heeh. Beo pan bisa sora jelema. Lain Ya, bisa dilatih sora kenang, bisa sora kenang. naon maksudna make nggak dilatih sora kenang apa mau aya kontes kenang meureunna tuh. Tapi aneh. Aneh. Jeung lamun seniman manggung teu kudu loba batur. Bawa aya manuk kuring.
Tuh kumaha? Cenah ngendang sorangan. Rame geura sok. Hehe. Ieu geus hade ieu. Ini penasaran yang nempo we aing mah. Entong waka. Kuring geus bani muka. Lain manuk di mana asalnya? Di waktu itu, hah? Manuk di mana asalnya? Ya. Ti si Abah. Si Abah. Oh, si Abah. Ya Abah ti ditu ti Tanjung Sari. Oh. Tanjung Sari. Oh, manehna mah atuh jawara manuk. Oh nya kana loba manehna mah manuk mah. Lain Suganda teresep kana manuk. Atuh kana manuk mah tiba heula ge kuring mah geus kana manuk. Tiba heula oge. Manuk piit yang baru mah. Wah, piit. Oh, kontes kencelek atuh. Lain ngomong-ngomong beli deui lah kumaha sabaraha hargana? Hah? Beli deui ku di dieu. Salebar atuh da kakareng Ah, nokos jeung sawe make jeung aya paribasa lebar segala mesinna jeung batur. Ah, moal Dirinya mah da mah bisa atuh ngurusna ge manuk mah. Ah, nah make Nah, biasana ge kitu celung di sawah. Ayeuna ngurus manuk. Kapan digantungkeun di saung? Bari teh teh sugan mehana bisa nyoraan pacul. Gitu ah. Luas lah, belilah. Sabaraha meulina? Mahalnya tak? Heukeun bae yang ngadenge sabaraha? Geuing ieu teh duh. Hah? Ari meulina mah ieu teh 600. Beli ku di dieu 500 atuh hitung-hitung nulungan lah. Lain oge atuh ngabatian atuh ari kitu mah rugi atuh kuring. Lah mesin jeung batur atuh jeung urang atuh jeung CS. Heeh, ieu depan tinu ngajualna teh ieu bubuhan ka dulur sakitu oge. Lamun ka batur mah libikeun tah. Oh gitu. Resep idinya. Aya resep sih memang baheula resep kan pamajikan anu aduh gila Gila kumaha? Heueuh mun urang ngingu teh lah. Nya ai awewe pan biasana kitu atuh. Heeh. Berarti teu ka ieu meureun teh teu ka awewe ku pangabutuhna. Nyawa sorangan ai uing gawe naon atuh nya rek awewe kumaha atuh. Eta sugan kumaha tah? Di Pareman ojek masih keneh. Wah, nyekal mah barudak nya masih kena. Oh, saya mah atuh kacau atuh di terminal oge. Kacau? Ngan ai saya mah geus jarang ka terminal mah. Oh, jadi ada ngurus manuk. Henteu aing ngurus manuk mah. Heeh. Di imah we. Oh, gitu. Ai manuk mah bareta mah loba saya mah atuh. Ngan saprak boga pamajikan. Kadung aing pamajikan nu ngora teh kitu jadi kudu kawawe urang penghasilan kurang. Nya mata. Ai bageur mah bageur. Bageur nya? Lain ngomong-ngomong ieu geus kumaha ieu. Bali lah. Teuing sabeurat Ayeuna mah geus sakieu. Kan bae ngan ngabatian unggul mah. Bae. Yunis. Heeh, atuh didinya mah ngurusna karek sabaraha poe meureun can rugi para bacan. Heuh. Teu kieu we. Yalah teu naon lah. Tah, kitu atuh. Kan kieu meureunan. Kuring minta cash ulah. Lanjut. Aing mah atuh aya masalah duit mah. Sabapan kudu meuli deui urang euy. Eueuh teh duit keur ka pamajikan. Aing keur pangabutuh pangaresep aing mah. Biasa nyepit. Duit na tuh aja rek sakumaha. Hebat euy di tengah loba euy. Loba eta di mana eta? Hah? Di mana? Nah, maka jeung di mana? Atuh barudak ojek teh naon fungsina atuh. Oh, aya buktiannya. Heeh. Sip lah. Duit masa 600 bae nya. Heeh, bae lah sok teh naon. Hiji. Kada ye dua. Lamun di dinya resep butuh sok bawa deui beli deui kilo opat, pas 5. Ganah. Sip, atuh ai kitu mah. Dengan aing boga kade meureunnan Anis bener Anis. Asli. Dan kade ngurusna sing benernya. Ya aing. Eta lebar euy. Masalah ngurus manuk mah urang mah wah pagawean. Sip ah. Salaman heula. Siap. Ya. Ngan urang kade omah. Naon ki omah? Syarat ya ti uing soalna. Apal meureun pamajikan. Bisi dirinya sakali-kali waktu ulin ka imah uing eueuh. Heeh. Mun nanya pamajikan nanyakeun manuk, cenah oh Mang Jana nya cenah si akangna meuli manuk teh ti Mang Jana nya we jawabnya sabaraha bejakeun 70. Hah? 70? Ya lah pamajikan uing lamun ieu dibejakeun uing meuli 600 wah meureun teu aing. Oh teu piraku aing teh diserenkeun ka nu kawasa tah ku manehna. Heuh ngarti lah kuring ngarti. Siap 70 siap nyaho sorangan pamajikan uing siap aya rek dipikeun ku aing lebar bahenol. Wah, lain bahenol deui anjir batu. Siapa teh kitu mah? Ting kumaha deuleuanan anu aing atuh daekeun ka aing. Heuh kitu nya atuh nya. Ya siapa tuh? Aduh ampun geus. Ieu rek eta geus meuli parabna can.
Baik ke uing meuli gitu. Di jalan. Heeh. Siap. Ayo nya. Siap. Heeh. Ke ira-ira tepung lah di warung si Agan. Iya, siap. Oh, uing geus sabaraha kemarin tuh untuk ka ditu. Sarua ada geus heubeul kana ka warung. Heeh, sok nya. Jam. Halo. Ayo. Ya. Aduh, boga manuk euy aing. Ieu mah ieu. Kemana deui ai si Akang paribasa isuk-isuk teh sok geus ngaladag we ieu mah ieu. Sok asa kabeda-beda teh boga salaki. Lamun teu ras da aduh. Nya usaha teh bisa resiko teh kecukupan gara aduh aku kudu kumaha nya ieu teh. Asa kabeda-beda dengan sangu saaya-aya kudu jengkol deui. Isuk-isuk jengkol. Tengah poe jengkol. Asa ku kacida kabena-bena teuing teh cara baheula keur hayang jiga nu heueuh. Duit bro-broana ari geus puruk rumah tangga. Ukur cicing di terminal teu ngahasilkeun. Nah kudu kumaha ari geus kieu hirup teh. Sakabina-bina teuing pangaresep we nu di gugurana teh kabutuhan marosiko keur di imah. Teu dipalire ieu mah ieu. Kudu kumaha amun teu ras-ras kana milik mah da sameuning sosoranganan we nyara baheula hirup bebas ieu mah boga salaki teu bisa usaha pangabutuh meuweuh nya keur budak teh mah ka sakola kudu masak naon deui poe ieu oge ngan jengkol deui asa kacida piraku kudu ngadaharan we jengkol kahayang mah ite jeung dagingna aya inangna ieu mah sambal jengkol asin lamun aya deh sanguna eta geus eueuh keur kejoeunana nah kudu kumaha nya kulianeun derepaneun can usum kuli ngoret can usum nya kudu kuli naon atunya ai kieu geus ka mana deui bae ieu teh. Sakitu geus wayah kieu nya ka mana nya jadi salaki. Asa tuh ke boga kahariwang. Tuh geuning geus jebul. Mama naon eta? Manuk. Paribasa. Naon? Manuk. Kabutuhan ya pikirkeun. Alah, pira manuk murah atuh. Murah. Sabaraha kitu murah? Eta teh Maman Jenderal manuk murah ya mah atuh. Manuk we dipikirkeun. Yeuh, dengan sangu kumaha? Eta hanya jengkol wae nya geus atuh wayahna we hayang jeung naon atuh. Atuh da hayang jeung nu ngeunah. Kalem ke. Ieu geus batian wah. Si Maman Jenderal mah teh nyaun harga manuk. Nah kumaha ieu sabaraha? Murah. Sabaraha? Hah? Sabaraha murah teh? 70.000. 70? Heeh. Bisa bakal batian kamu dijual. Oh, itu ngarah bati Akang? Di mana ngagantungkeun nya? Di mana tah eta aya paku geuning. Tuh, bener. Kade murah-murah mahal. Nah, di dieu mah tara ngabohong, boga duit di mana bari nage atuh meuli mahal-mahal manuk. Gising. Kada tong dibuka-buka ieu. Oh, ulah naha? Ayo keur ieu manuk teh keur murag bulu. Oh. Jadi keun menang 2 minggu mah kieu we. Oh, kudu di kieu. Heeh, di turuban kitu. Tuh hadena di bejaan baru hayang nempo teh dibukakeun. Tongwakan ke we. Pokona mah. Naon masak naon eta? Apa jengkol atuh geuning mana deuna? Alah kan bae cukup jengkol jeung sambal ge jengkol wae. Hayang pindah. Kayak orang meuli kayak manuk sugan aya batian atuh da ieu mah bakal pi batian atuh. Ieu usaha mah kana naon wae urang mah da. Aya geus kumaha hirup di terminal da era ku batur mana mah. Atuh. Kudu pugu mun usaha tadi kudu ulin tadi ulin ka si ieu Maman Jenderal. Keur nyawa manuk aduh cing teh. Beuli teh nyaon harga wanena mah. Heuge teh manuk naon atuh? Anis. Atuh geus jangaran artis. Teman Anis Marcella mereka. Oh, Anis Marcella tuh. Oh. Kayak geus eta buluna geus bener mah dibawa ieu teh non kontes. Kontes pan Anis. Nya suarana rada ngaremen oge nya. Nya. Tapi ulah dibuka-buka ieu teh. Ulah keur murah bulu. Oh, moal dibukakeun. Mana cai atuh? Aya teh. Ciherang we, Ciherang. Ciherang. Aduh, ampun
Bisa deh. Sing mawat. Ya atuh. Cai. Cing gede bati atunya usahakeun. Mau lah. Urang mah apa niatna ge usaha mah kana naon penting mah halal bener teh. Doakeun we boga salah kita. Ih ngadoa mah eta teh unggal poe unggal peuting. Entos salat teh ngadoakeun akang cing soleh, sing bisa usaha. Pan aya usaha mah unggal poe atuh ngan aya rezeki mah heuh gede jeung leutik da anu ngatur atuh. Oh, tapi da itu diupayakeun. Ten batur, aya ningali batur mah atuh. Sugan urang mah tinu manuk ke saparak-parakeun mah pan. Keun bae aya hasilan mah. Ulah-ulah karesep we di gugu ari kebutuhan pamajikan teh di palire. Keur naon? Palire. Manuk we diusapan, di mandian, di toelan pamajikan mah. Naon? Ya antep we geuning. Ieu. Yang yakin pamajikan kudu naelan pamajikan yang harareudang teh mah. Lain hayang di toilan kitu maksudna teh biayaan. Di toilan kitu mah aya waktuna. Sugan di toilan. Pada ayeuna we malam Minggu bari lalajo wayang ke. Di mana? Apaan sok lalajo wayang di Kos nu boga ajang jajan we. Lain di TV di SNTV pan sok aya acara lain. Ari sugan teh lalajonya. Kala rek kadinya heula sakedeung. Ka mana deui wae? Apa nih can meuli parab atuh da meuli parab. Ari gejo kan dari. Engke lah. Nyamal sing rada asin aya. Nyaan ieu teh dijual meulikeun. Ye. Awas, Ada geus aya jodohna mah atuh nu kieu mah atuh da. Wah penggemar manuk teh di mana-mana ayeuna naon teh. Meuli heula. Anak ge meuni kaos artisnya. Pan anis aya jenis manuk mah rupa-rupa ya. Anis, aya cacak rawa, aya bat. Wah. Cacak rawa nusuk dinyanyikeun. Hah? Aya cacak rawa. Rek meuli heula para belajar keur ieu. Ajuk atuh buru-buru pan ieu urang dahar ngariung. Kayak eta buru-buru eta asakeun nya. Nya mangga. Oh wayahna heula sugan we. Milik atuh. Kudu. Kade, ngape ulah dibuka-buka. Ulah? Nya moal dibuka. Bisi reuaseun stres. Moal pokona mah moal. Dibawa ka Subang teh. Teu me pokona mah aya ngahasilkeun mah pek wae. Lamun teu ngahasilkeun ulah. Oh kitu pamajikan mah. Nya kalame. Nya sok. Meuli heula eta aya ka dieu. Geus kitu deui we mimiti manuk. Asa ulah bohong we, urang usahakeun ari nya mah. Usaha kana naon oge keun bae, nu penting menghasilkeun we. Ai pamajikan mangkur ngadoakeun. Mesin cus dong. Mas. Waalaikumsalam. Waduh. Rumahnya si Encus, Mang Encus. Oh, ieu. Iya ya. Mumun. Waduh. Nama teh bade meser layar cenah Mas. Layar. Kanggo ieu. Kanggo manuk. Biasa geus mimiti deui Mas, resep kanu. Manuk teh da menisok bosan nyare. Dieu. Ini iya teh ieu Mang Encus ya? Istrina. Nya. Waduh, ganjor ya mah. Ganjor naon ganjor teh? Ganjor kumaha Mas? Kalau si Nyai mah wajahna ayu. Tapi Mang Encus mah wajahna teh buyatak eta. Alailah. Mas menikah cina. Gitu kesana. Ya tapi kok mau ya? Gitu. Tos milik pangitan Mas, tos jodoh. Jodoh. Kayak kanu kasep oga ieu teh aya, nyantos teh paksakeun anu geus aya. Apa? Padahal Mas mah lebih kasep atuh. La ilaha illallah. Mas, meni sakitu. Waduh, itu ayo sebenarnya Mas teh aya perlu ka Mang Encus teh. Perlu naon atuh? Arep ieu ke warung tah arep ngobrol gitu. Tapi ieu teh sora manuk. Saenya Mas. Nya, ngan dibaceok kitu atuh. Ih. Neme teh. Suarana bagus ya teh. Tong dibuka Mas. Teh kenging dibuka. Ieu teh naon cenah? Stres. Stres teh? Bukan naon teu ngalalar tos stres na teh kenging Tapi ieu dibuka. teh bener ya mah manukna teh. Manuk artis ieu mah Mas. Artis siapa? Aduh, ini kok Sahanya simpen di sini anu ya? teh? Maaf ya, saya simpen di sini ya. Ya, sok. Artis Mas, naonnya nama teh? Anis. Waduh. Nya, suantena sok atuh, Mas mah suantena memang sae. seneng. Ini manuk seneng Mas mah. Seneng Mas? Seneng atuh.
Eta udah dulu. Ngomong gini. Eta teh arek panjang bae teh si Mang Cus teh. La ilaha illallah si emas. Ya atuh da tos jodoh mah kumahakeun. Entah maksudnya kieu lah. Lamun kira-kira geus teu kepake mah, geus picun bae. Kun bae kumas tah diurus tah. Naon teh? Manuk. Oh, manuk. Aduh. Nya manuk mah nya. Nya sok we da ieu teh cenah bade dijual meulikeun. Ada dijual toh? Ini dijual? Ya seberapa? Namanya teh sabarahannya 70. 70 apa? 70.000. 70.000 tuh? Mahal gitu. Aduh, da menimun ke resiko teh. Ah, dasar teh. 70.000 ya bolina. Tapi si manuk soalnya. Nya. Terus kieu bener. Iya tuh dah. Ya mah turut buat ka Arab isiana teh Anis. Anis ya? Anis. Geus kieu atuh. Mun nek dijual mah geus aku Mas dibeli. Dibeli sabaraha, Mas? Ya, tadi belinya seberapa? 70. 70 tah? Ya geus ku Mas 80 we atuh. Tong 80 atuh dah. 80 mah meureungan 10.000. 90 atuh. Seberapa tuh? Hah? 100.000 toh? Waduh. Si 100.000 mah tuh kemahalan atuh. Elah, si Mas mah da pinter usahana mah. Kan belina oke 70, batina tuh 30. Keur ieu teh Mas. Laju aja. 70, 100, batina 30.000 toh. Waduh. Kangen meser bakso, Mas. Oh iya. So. Mau pas dijual ya, ayo ya, bener ratusan ayo. Ayo, bisa dibeli ya. Jadi ya teh 70 aja tuh. 100 ya. 100 ya. Aduh. Wis tak kupas beli wae ya. Aduh, iya mah. Besok, Mas. Nah. Ayah, Mas. Ayah. Yuk. Tadi beli ku Mas. Nuhun atuh, Mas. 70.000 tak badina geus gede tak 30.000 atuh. Usahana atuh sepoe badina 70.000 atuh. Lumayan, Mas. Waduh sing jodoh lah. Ku Mas rek dibawa. Yo engke ku Mas ge ngono nek dijual deui ku Mas ge. Nya teu laku gitu, tapi lamun sorana mode kieu mah lah. Mas masak lebar lah dijual. Saha Masnya? Halus yo. Sama kumaha emas bade dikukut mangga. Cari mangga. Ah, bener. Pokoknya nama da. Nah, Kang Baso, Mas. Aduh. Ya wis, pokoknya gini. Bilangin sama Mang Jus, ditunggu wae di warung. Gitu ya. Nya, Mang. Ditunggu di warung. Yuk, geus bayu gitu ku si Mas dibeli gitu. Nya. Di batian 30.000 gitu. Pasti seneng eta. Seneng atuh. Mang Jus teh seneng. Ya wis ku Mas dibawa ya. Sok masuk. Waduh. Sok canak, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nuhun, Masnya. Atuh nuhun doe atuh Mas oge. Aduh. Nya sok. Ya wis kieu atuh nya. Mas mah entulila wae lah. Nya sok mangga. Soalnya kieu Mas teh kan aya perlu loba gitulah. Kemana tah loba? Ya ke warung, tah Mas teh ngajan geus dandan kieu teh. Sebenarnya Kang Mang Jus teh ngajak beli manuk oke. Oh, gitu. Kan kieu beberapa waktu lah kemarin dah. Si Mang Jus teh nyarita kieu arek beli manuk gitu. Oh, da sok kitu resepna teh para babecak majikan. Oh, kebaya ibadian mah tuh. Nah, pada kitunya. Oh, ibadian mah tuh gede atuh. Tapi lumayan itu Ya mah teh, itu pokoknya belina teh apa ya manuk teh apa belina tah di si Mang itu si Mas Jenderal tah belinanya. Ada ngomong eta. Jadi milik Mas. Dasar jodoh ya. Jodoh emas teh Mas. Tapi Pokoknya jodoh dijual belikan we nya. Oh, jodohnya teh kena manuk. Tapi kalau ke Nyai mah padahal lebih jodohnya lebih alas gitu. Si Mas besok itu. Gini aja lah, kutumu jandamu. Tong kembali. Ya wis, permisi. Nya sok mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ayah, jangan beli dengan sanggup. Gitu we Kang Jus. Tek wae rek usaha kana manuk oge mah ulah itu. Keun we ku abdi urang jual di dieu. Geuningan lumayan saketeak oge meunang batik. Tek wae moal nyareka rena Kang Jus. Hah? Aduh.
manis ya. Tinggal. Menang naon eta manuk mereka menakeun. Neme teh si Mas. Si Mas mana? Si Mas teh peryogi manuk tak abi teh sabaraha? 100.000. Hah? 100.000 tuh. Angkat saya batian 30. Atuh. Aduh, aduh. Kunaon atuh kunaon? Ih, tok pingsan. Urang menasan urang kakek lalajo wayan. Aduh. Kumaha ari? Kumaha di dinya teh? Kunaon atau pisahnya? Pisahan bukan pamajikan jual meuli atuh. Dijual sabaraha? 100.000. 100.000? Aduh. Atuh? Nya bisaan bukan pamajikan teh atuh da tingali atuh jual meuli mah pisah. Nyangan deui nya. Isuk neangan deui. Masuk kalem kayak ka dieu heula nya. Aduh, saya pamajikan aing aduh. Duit aing mah lapur anjir teh. Mas deui kakung teh apal si goblok teh tah. Nah, aing teh meuli teh 600. Jual 100.000 duit aing ka mana 500.000 na semua diparang. Kencek teh aing mah. Nah, kemas nanya. Kan tadi udah malah dibikeun kencek mah teh tah. Oh, wah gampang lah supaya duit puing balik deui gampang diakalan balik deui pokoknya mah duit puing aduh ampun aing mah wah diakalan Ka mana deui? Kadinya heula gedeng kadinya heula. Nah, si Mas heula suka panggih. Rek meuli deui manuk? Wah, usaha deui ku abdi urang jual deui nya. Wah, teh. Balang sian deui hinjupu. Wah, dah. Ih, pokona mah meunang 30.000 lumayan. Tek bade doakeun Kang Encus. Deui ah. Rasakeun sia Mas aing mah. Mah, Yuk. kenaon? Apa nih yuk? Ngada merencang sange. Oh, benar. Alah, Naon? apa deui manuk teh? Weh, atuh dah. Bener, kudu kitu. Akang teh akan usaha manuk mah gampang, da soalna wis loba channel atuh dah. Oh, syukur atuh me. Itu dibeurekeun kana asin tingali atuh menang tadi. Ladang manuk tingali mata kogeh besok si sumanget neangan manuk nanya. Semangat nanaon teh. Ih, tah geus hoyong wae. Oh, benar. Aduh. Apa dia aya rencang sangu, geus atuh da pamajikan mah bisa jual meuli sok we bawa. Keun aya nu priyogi mah ku abi icanya. Syukur lah. Ah, nu geus siapan lieur lah. Sirah lieur. Atuh tong puput terang di terminal wae nu mata. Ah, ini teh bieu mah teh ka terminal ulin deui ka dinya teh. Ieu manuk di mana ieu? Hah? Oh, ieu mah manuk leuwih mahal ieu kade. Mahal ieu. Mahal ieu mah, leuwih mahal ti nu kamari. Ieu sabaraha ieu? Ieu sabaraha? Ieu mah 600. Loh? Tapi duit teman can ngan manehna percaya ka urang. Oh, dianjuk heula. Oke, pokoknya masalah dana we kitu. Ngan manehna percayaon atuh da ieu keur masieun meureun leuk banget. Kasna teh apal we atuh. Atuh da saha? Kumaha posisi di dieu? Kasar yeuna. Barudak terminal panu aya di dieu kalalabur tukang tahu, kabur. Tuh, tukang kacang birat. Tukang angus lah. Masak naon teh? Apa ieu? Eta jengkol eta kamari jengkol. Atuh apa ini teh mah? Oh, ayo keur naon ieu? Ayeuna nah. Ame semangat. Ari geus bisa usaha mah atuh. Lain ngarti. Pamajikan mah ngarti, mah kudu bisa usaha. Kan teh dikitu ge beureunan heuh, apal meureuh atuh teh dilencaan ge aing mah aduh. Ampun. Tingali atuh cai sama mah asina urang doang. Aing boga pamajikan kanu ngora teh aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Weh, Mas. Loncos. Aduh. Damai ta? Di mana? Nah, jatuh Mas teh. Oh. Neng, damai ta? Alhamdulillah, saya Mas mah. teh mulang pan ieu butut ieu nama. Tunggu naon dah ngos. Waktu si jenderal nih anu eta da Ya butut eta mah gentos. Noon dah. Hah? Noon dah. Noon teh. Alhamdulillah. Oh, keur Mas alhamdulillah. Aduh manona eta di sana gacor halus. Halusnya.
ngan sirah asa bejat Mas. Kenapa tuh? Hah? Ah lieur pokona mah. Sabejat sirah. Wis sabar ta milik ta. Wis dibadianku Mas 30.000 atuh. Gede aduh. Tapi yo nomor 5 pasti sore Mas. Nah jika nu bete atuh didinya mah. Heeh, nyata lah. Tanya mah kieu ta. Ya dipulangkeun wae ah, butut ta. Mbak eta mah bisa perlu gitu. Manuk narek dipulangkeun deui. Aduh. Nyemoe atuh. Eta mah kumas geus diurus atuh. Wis sirek dipulangkeun deui. Di paraban kumas eta. Wah, cuit. Aduh. Eta teh cenah manuk anis eta. Wah, anis. Anis, manuk artis, Mas. Anis bener ta. Nuhun ta. Wah, dibadian tak kumas 30.000 nya. Gede. Kan oleh cangsan. Waduh. Jengkol aya. Aya asin. Lonca ya bonte etim. Iya, bonte ya. Bonte. Bat jangar, Mas. Bat jangar. Bat jangar kana hulu. Itu jika no bete aneh Mas mah. Lain wae sugan buka doi atuh. Ah, Mas emang. Hah? Mahal. Aya, Mas, aya. Lah cicing lah pamajikan mah. Nunggu dulu aing asa bejat. 70.000 doi toh. Wah. Ieu mah leuwih tinu kamari Mas mahal. Kamari mah ukur juara kabupaten, kamari mah aneh saya kamari pan dibawa ka Subang saya teh. Juara ieu mah Jawa Barat. Nu bener kan? Deuh. Nu itu juara kabupaten kan? Nah itu mah kabupaten soalnya pesertana harita kurang. Kurang jadi biasanya mah se-Jawa Barat daratan. Cuman kebenaran harita ukur sakabupaten. Eta aduh bener eta Pak. Mahal oke mesti dijual apa yuk 600 itu jemeureun atuh. Aing nu jangarna mah Mas teh. Oh ya. Ya wis lah. Dibeli wae geus berai orang olah lah. Ieu mah manuk mahal. Manuk mahal ya? Manuk naon dah ya manuk apa ya? Manuk apa ya? Kacamata. Waduh. Tak, peser deui, Mas. Wah, sok Ka pasar. Kacamata beres amur beres. Ih, si Mas ke denger eta kacamata ngetren eta manuk kacamata teh bener ta? Eta we di ayeuna keur naik daun deui mah. Di buah dua we nya? Heeh. Di buah dua teh aya nu keur ngadu manuk itu. Heeh. Eta manuk teh kacele ya? Beti. Heeh, tapi nah suarana halus. Dia mah kacamata, Mas. Kacamata waduh. Eta teh ngomong pan beraya tuh. Babaturan atuh. Aduh, babaturan so teh urang, aya bisnis mah lain deui, Mas. Namanya kudu rugi wae. Atong gitu mah tuh. Jeung Mas mah kan geus sopat atuh. Hah? Geus sopat atuh. Kan kemarin di Batian 30.000 ku Mas atau Mas mah kurang kumaha atuh. Tapi hulu asa bejat, Mas. Ya wis. Mau dijual berapa yuk? 800 lah. Buh. Oh, mau kasih itu apa harga? 800. Kasih itu apa harga manuk wae? Ngapal Mas oge. Tapi kalau 800 mah nu itu zaman atuh jeung Mas Mah? atuh. Si Mas cai mah. Ya wes. Apa? sekedar. Siapa? Hah? Berapa atuh berapa? Yo, melina terus terang we saya mah 600 aya urang mah moal bisa ieu lah. Manya tuh dileuwihan atuh da. 600 tuh. Melina jenisna. Jadi Coba geus meuli parab ieu nyimpang heula layar. aduh, entong cek gitu atuh. Justru atuh pacek pasti geus bahala dah tuh. Ah. Kan urang teh salodok itu atuh jeung. Walah. Cai lah mah. Weh, matur nuwun. Sok ame dipeser deui manukna. Kopi. Entoh ieu wae lah. Mas mah ieu urang teh kan geus wawih henteu salodo wawuhna atuh. Lain teh solodo. Naon teh geuning salodo teh? Teu sahalodo. Eta ning Oh lah, sakatilu, sakatiga aya itu. Sakatiga, Mas. Ya. Tapi ya. Nya sok. sok Mas cai lah. Eta rek seberapa tuh jualan? Sama nya terserah saya meulina 100 namanya kudu jenis deui mah tuh. Ya wis lah 500 lah. Ya, daripada lobatian kakak nomokan mah nya. Selieur ai didinya. Tuh. Ayeuna mah kieu we lah. 100 toh. Mas, ayeuna mah kieu we lah. Saya kan meulina 600. 600. Urang mah jadi seolah-olah nulungan babaturan oge jadi itu di manana butuh duit. Cuma sok lah kan bae lah. Ya, saya mah teu boga batik ge bae, nu penting saya bisa nulungan itu nu boga manuk. Tapi Mas tuh bawa duit yo. Hah? Ya di warung atuh. Heeh, di si Aga, si Aden. Hah? Si Aden di warung, di waos. Di bawah saja. Heeh, masalah duit mah gampang percaya. Ya aya we sabaraha. Kan untuk kudu saya mah percaya masalah duit mah.
Nah, tak yuk. Tapi untuk dasar-dasar yuk. Wah, dah tuh acan atuh. Jadi engke wae. Heeh, lamun geus disada mah wah, hese eureun. Lamun geus Yo disada. nah ge kaos untuk ku eta atuh. Ya kan maklum lah, darurat ngedadak we. Untung berapa? 600 ya? Hah? 600 wae. Kan bae lah. Waduh, Duit 600 berarti. Ya, saya nulungan itu babaturan di situ di naon teh lah. Cimalaka ka di Citimun. Manehna butuh duit kan saku saya manuk di bawah cingna duitna saladana gitu. Saya mah nulungannya kan bae itu boga bati da lamun ku Ya teh manuk. Manuk apa? Kacamata. Oh, waduh. Lagi muter eta Mas. Mana? Oh, muter ayeuna pan ngetren deui naik daun deui. Tapi jeparapna nya. Nah, dia teh ngadadak meuli parab saya teh. Heuh, canggus we geus rumah satu ya. Tuh, atuh kudu ngalewihan mana. Duit saya parab. Mah dimakan kunci satu. Moal atuh ya mah. Dijual deui kitu. Ya, mah itu we kunci babaturan atau urang mah. Urang teh 15.000 iya. Ya wis lah. Heeh. Eta mah pelingna we atuh. Di dinya mah bisa wae, di dinya mah aing mah. Ya wis. Ngolona teh. 600 ya? Heeh. Dilah, 600 lah. Duitna kumangka deh. Nangke lah diaturin lah sadio lah. Heeh. Ya. Ya wes jadilah. Oh lah. Di sini. Aduh. Mana tuh sini kan ada burungnya. Wah, atuh kusorangan lah kamari aing mikiran kamari lieur asa bejat hulu. Alah, Mas memang milik jodohnya, milik jadi iki yo. Lamun jual mulik mah kudu jeung Mas wae. Mas mah ngan menitar aya untungna, Mas. Itu kemarin 30.000 atuh. Hah? 30.000 kemarin diberenakan. Pan hargana 70. Mas tahu atuh teh si Nengna tadi. Ulu asa jangar teh ngadengena ge aing. Atuh. Yo entong rawuh kusiku. Rawuh kusiku. Jelema mah entong kitu. Yo eta teh rezekina teh Allah Subhanahu wa taala. Apa harga manuk atuh? Apa nana itu nak? Coba majikan anak. Ngas arek ka mana enak? Nyari ke si Aden atuh. Bari sekalian ke yuk. Dibuka entong ya. Entong maka. Kan enggak usah gitu. Nah, kemarin oke besi neng temenan dibuka di kemarin mah. Anu kamari mah keur murag bulu pan. Tapi dia harus dibuka ke teu naon waduh. Nya teu naon ke sore ayeuna panas atuh. Panas. Mending ditutup aja lah. Oh gitu. Ya wes saya nuturkan ka ditu lah. Ya, ini jadi ya, 200 ya. Oh, kada duitna ye. Oh ya, wih. Saya rek diantarkeun deui ka ditu. Masa tidak nanti ya uangnya dianterin ke sini ya. Kade. Kudu nyaho manehna mah. Urusan jeung saya eta mah. Oh, kemarin dari dikasihna ke sini yo. Salah aing mah. Ya, 30.000 tuh batina. Ngas ini genclek. Ya wes, Jos. Selamat ya ini ya, soalnya ini jadi milik Mas ya. Oh, sok. Mudah-mudahan aya batina juga ada kemarin. Ya, sok didoakeun lah. Kemarin mah batina teh. Mana di sini? Ya. Aduh. Tuluh tuh, masa oke kudu jual meuli kana manuk pek wae gitu. Coba enggak? Ya, sama. Aduh geus arasak ieu. Asa atuh. Ayo atuh urang ngarep ka ditu. Ayo atuh. Ayo geus teu kuat ya. Enak tuh as. Sok di dieu lah. Aduh, alhamdulillah ya. Poe tadi mah isuk-isuk. Heeh. Ngajual manuk. Ngajual manuk ke mana? Manuk kok encus dibeli. Oh, aku sih encus. Manuk naon ya? Manuk anis. Manuk anis? Hate mah teu mikeun. Apa ieu sabaraha? 600 jual jenis oke. Jual jenis? Da maksa mayanana. Manuk menang di mana? Eta ti dulur. Oh. Kan eta manuk geus menang juara. Geus juara alus berarti suarana? Alus. Abdi di murah. Oh, da maksa. Masih kencus? Heeh. Buka-buka bati itu. Ah Masih bener. dibikeun we 600 kan bae cenah da bubuhan di ditu aya hiji deui oloeun. Manuk naon? Eta sarua anis keneh. Geus sabaraha kali di sini kumaha kontes? Mus nu ku encus mah juara kabupaten. Aduh, gantangan di mana? Halusnya. Halus. Ngomong-ngomong sih cek ka mana? Hanya tak itu lieur ah. Gua pemajikan teh tepila kasengor saeutik kabur. Ye. Kota eta gara-gara si Mas Darmo teh pemajikan geura haleuangan mah ke jeung ngawih kitu kieu paduing teh paling wujud pisan atuh da. Heueuh da geus apalah nya sifat-sifat sina gitu dulu seni teh kadang-kadang soya gorengna dari pemajikan uing ngilu manggung. Ku ieu teh tepira, da urang teh mamatan teh bener
kuing teh diusapan gitu, tapi lah diusapan kuing teh bali pepatahan ulah sok manggung naonan gitu. Tapi lah diusapan teh ku senal kuing teh. Nyaho atuh blebuk ku senal mah pasti gunung atuh. Amak nama saeutik pena kuing teh dikitu kan disurungan saeutik pun langsung ngagublak ti totong. Ti jongklok. Aduh ampun. Ti jongklok kan kasolokan. Ulah sok kasar ya ka. Pamajikan karunya. Kepaingan jenderal dipikir-pikir banyak kepaingan ku pangeran diciptakeun pula teh papasangan nya. Aya beurang aya pugu atuh. Aya laki aya awewe. Kitu nya. Batak oge kitu pan mobil oge meureunnan ban opat teh AC serep teh hiji. Tah pamajikan ge kudu kieu. Hanya kudu papasangan di mana ayeuna eueuh teh pan urang teh kudu boga serep. Duh, ininya mah hayang nyandung meureun kitu maksudna. Oh, da teu dicarek ku agama nyandung mah. Tah di nu kieuna butuh teh pan di mana pajikan eueuh pan aya kitu mah hiji teh serep. Tapi kan wajib sote Kang eta lamun naon kitu ulang habubu nafsu. Ibadah tujuanana. Pan eta ge lihat mah ibadah. Lain ieu naon? Ngomong-ngomong ya kopina apa ieu teh? Nya kopi geulis. Hah? Kopi geulis. Kopi geulis teh ya? Alhamdulillah. Tadi mah dibere Hani ku si Mas Ari. Naon? Hani lah. Hani. Heeh. Geus araraneh kitu ngaran kopinya di urang. Dari kopi geulis percaya pisan atuh. Ieu teh di Tanjung Sari teh ya? Tanjung Sari biasa teh hayang awang. Pedah mainna kamari balik pameran di Jogja. Wah, kupu-kupu kujang di mana lagi. Weh, luar biasa. Jadi mainnya halus kopi nama gelas cobaan jenderal. Itu gelasna warna leutik pedu geuning lah mewara. Heup tong loba bating. Itu gelas cobaan aduh, warna mangeunah pisan ieu kopi ieu aduh. Wah, mantap pisan ieu. Heeh. Naon itu tadi teh ngaranna teh? Hani. Hani. Prosesna teh dijieun Hani. Oh, prosesna matak aduh, hasilna bijilnya. Ngeunah pisan itu geus. Seger. Tah matak bing oge hayang teh. Papajikan eueuh. Da kudu mah anu geulis. Kopi maturan di dia. Kopi gelis. Rasana gelis. Ngaranna gelis. Pasti nyeuna oge gelis. Gelis gejo, ieu mah kasep. Mas Ari nu nyeuna. Oh, Mas Ari. Mas Ari. Asli urang ieu urang Tanjung Sarinya. Urang Tanjung Sari aya awang mah. Ari Mas Ari mah dulur si Mas Darmo ti Jawa. Oh gitu? Oh, ti Jawa. Berarti keturunan Jawa tuh. Oh, sarua Mas Darmo sarua. Baladna eta teh. Oh, baladna. Tah Mas Darmo kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur. Waalaikumsalam, Mas. Damai nggak, Den? Alhamdulillah. Aduh. Bawa naon, Mas? Iya, manuk. Aduh. Manuk. Iya teh manuk. Kemarin beli ya? Ti saha? Di Mancus kemarin. Ti Encus. Kemarin pagi-pagi teh beli di Mancus. Dibelinya teh 100.000. 100.000. Murah. Manuk naon kela? Manuk teh nganis. Mas, eta manuk ti kuring. Manuk ti kuring. Akur ieu ieu Meulina ti kuring. Hah? Ti kuring meulina. Nya di Mancus urang mah beli teh. Heeh. Dibelina teh 100. 100. Tah gini ceritana teh. Si Encus teh bilangna ka pamajikanana teh nya. Bilangna teh cenah yeuh manuk halus gitu menang belina murah 70. 70.000. Dibayar ku si Mas. Wis we ka pamajikanana teh. Wis ku Mas lah beli. Heeh. Nah Mas nyaho atuh harga manuk eta atuh. Sabaraha aku Mas beli teh? Dibelilah 100. 100. Mas, ti kuringna hayang apa tuh? Ya. 600. Aduh, persis. Ku Mas ke diberi dijualna ta yo? Heeh. 800 atuh. Jual 800? 800.000 atuh ku Mas teh. Tah, Mas teh kan boga batina gede ta? 700 atuh. Dibalikan deui. Ento tak geus cerita teh Mas teh balik deui rek balik mulang kene yo nak. Kurung sarung. Nah, dibalikeun deui ka ditu. Aduh, dasar Mas mah jodoh ya. Jual belina jodoh lah gitu. Eta manehna boga deui manuk nak. Heeh. Manukna teh ayo manuk naon? Kacamata. Coba Kur ngetren Mas. ngetren eta Mas tahu pisan atuh Mas mah kecele manukna tapi Iya. ngetren atuh manuk daerah lokal urang eta. Benar Mas, benar. Dibelilah. Sabaraha? Dibelina 600. 600. Baiklah cek Mas teh. Mas
kemarin beli 100 gitu. Dan nu kemarin 800 ente udah 700 jadi nama. 700. Batina lumayan. Nya Mas boga bati 600 kan? Tah ieu teh kieu dibeli we ku Mas ceritana. Lu iya. Heeh. Halus Halus nih. Ento disada wae yo. Encan sadar-sadar. Nah, waktuna. Buka entong jog dieu tuna kan entong buka. Hah? Entong dibuka-buka. Nah, Stres. oh bisa. Manuk ya manuk lokal. Oke, bae lamun balik ke imah buka. Halus manukna. Hah? Halus. Waduh apa? Ya malah diberi pelingna tah. Leuwih nak. Parabna. Heeh. Halus Mas euy. Tapi Iya. Mas, penasaran. Ulah yo. Penasaran Mas, yang dibuka Mas. iya kamari meuli 100 berarti genep 100. Akhirnya meuli sabaraha ieu? Genep ratus. Yo meulina 600 atuh. Wah, bakal babati. Berarti atuh Mas mah geus biasa jual beli mah atuh. Halus. Geus kudu jeung ieu atuh jeung politik atuh. Cik Mas buka Mas. Wes, Ya? wes. Hah? Jangan atuh. Nah, Terus? Yo ulah yo mah. buka lah. Hayang apa Mas? Amanat yo teh teu Hah? mah dibuka-buka. Cek saha? Cek si mancusna Halus, teh. Kade Mas ya. Meuli manuk, teu meunang dibuka. Kudu apa Kudu sina? apa? Teh. Hah? Nah, Hanya pasti manuk. iya atuh. Pasti Mana manuk. hayang ningali hargana. Tapi- Harga berapa halus teh jenah? Ya, biasana mah halus, biasana. Ayo kecamatan kan Mas mah tahu atuh anu 1,5 juta ge aya atuh. Ayahnya. Aya atuh. Cik Dia buka lah. ngomongna teh kemarin kan yang jualan anak kabupaten cenah. Anis teh geun bae nang geus dijualnya. Benar, kabupaten. Tapi ieu mah Jawa Barat tah. Wah, Matak Mas Bener. Bani. Masak pantes. Dibatian deui wae. Teu disadake pantes wawaktuan nu kieu mah. Gitu. Bila mana diperlukan ieu disadake. Ya, bunyi itu. Ngoceh tah kena. Ngoceh. Iya teh, nek dijual ku Mas nangke Sabaraha? sekitar 1,5 atau 800 gitu naon lah. Ya, mudah-mudahan. Enggak pati wae Mas mah. Ah, Teh Cik mah. Mas urang-urang bukanya. Aduh. ningali ya Mas. Jangan dah. Kajian bayar saya mah. Ada Mas boga pati deui wae nya. Sok, kajian bayar lah. Dibayar lah. Hayang apa? Jelek Mas. Si Hayang apa Mas? Hah? Ningali ieu narek seberapa? Ya, Tuh nya tingali. ningali wungkul lah. Manuk 100. 100 ya? 100.000. Tah, Mas mah gitu. Halus nih, Usaha Mas. mah. Ya dah lama waniana ningali buku 100.000. Sanunya oke. Teh tari kuiring dibeli. Cai tah. bener, Mas mah bener. can dijual beli wae ge geus boga bati 100. Halus euy. Waduh, nyampe katuh. Sok. Sok atur dibuka mah Mas mah. Duh, ya manukna manuk. Geus we ya mah. Tinggal buka. Hah? Manukna manuk gede pisan ya teh manuk ya to. Waduh. Hah? Waduh. Mas, Waduh. Naon ya Mas? Waduh. Alah, Den. ayo Mas. Waduh, kacamata. Wah, tadi ampun ya. Entong gitu ah. Hah? Entong gitu atuh. lah ada kacamata. Ih, ini bukan beli ini atuh Mas Mamasan 601. Mas kena 100.000 kacamata. Ya wes. Aduh, tapi yang 100 jadi ya. Hah? Iya Gil. Aduh, entong gitu atuh. Maksudnya kemana Mas? Iya teh, mano tadina yo. Doh. Iya tak, tukang sihir yo. Doh. Entong gitu atuh, Kak Mas mah. Mas, Ma, emang aduh. itu bukan sihir-sihir tuh bisa nukar itu. Iya Pak. mano jadi nukia masa atuh Mas tulungan atuh. Hehehe. Aduh, masa yang gini? Mas ini naik payu 700. Kacamata Mas eta mah lain manuk. Tipu. Bilangnya gini. Jos ini manuk apa? Kacamata gitu. Ya kacamata eta mah lain manuk. Mata itu. Teu salah Mas, itu mah Kantong gitu eta mah kacamata. Kantong gitu atuh. Anaknya tong gitu kumaha, Iya mah Mas. pasti disulap yo. Oh, tuh bisa. Maya mano atuh. Ya Mas kumaya tulungan atuh Mas ayo. Sincus ya awas ya masa atuh kieu. Ayeuna kancus. Entah gieu bahasa. Yo jampai deui atuh. Entah disihir-sihir. Ya. Gini kah? Nah, Wes, Jos. tanggung jawab ya. Duduk. Wes. Nah. Cekal. Waduh. Ieu kumaha ieu? Iya wani-wani ya sama Mas yo. Mas. Mas beli kan? Mas beli tadi kemarin teh saya Mas tanya, mano apa? Jawabnya apa? Kacamata saya mah teu Kan salah. mano kacamata kan? Saya mah teu ngomong manuk kacamata. Pan Mas nanyakeun kumaha? Iya teh manona manuk naon, Cus, Cus? cek cus pan kacamata. Lain teu ngomongkeun manuk kacamata. Loh, Nya. Sok ingat. Bener, Mas. Bener. tapi kan ada parafnya tuh masa Eta kacamata. mah parab keur pamajikan beas eta sok buka. Tuh. Terus meuli beas di pasar. Nu sangkana parab manuk kitu. Jadi Mas ke mayo. Hah?
Aduh. Geus dibeli. Ya Tuh, wis aku ngalikeun tadi. ieu mah beas tuh. Duit teh kos dibayar kon tadi ke pemajikan anak tunco satu. Tulungan masa atuh manuk nagih yo atuh. Nya sok dan uing mah teu salahnya. Geus kieu Kus. Hah? Iya. Ieu didinya kaasupna penipuan. Nah, nipu. Nama Penipuan. nipu kumaha? Jadi si Mas maksudnya rek mau dinaon? Beli manuk. Nanyakeun. Manuk naon yo? Cek uing teh kacamata. Nya, tah. Pan aya jenis manuk kacamata, jadi si Mas mah nya Tuh, kana ieu mah tuh kacamata. ngomongkeun sugan manuk kacamata Mas. Teu. Iya bahaya ieu. Terus Bahaya, ieu penipuan, didinya ngajual manuk tapi buktinya kacamata. Lain manukna. Iya, Sabaraha ieu dibeli teh? Hah? Sabaraha dibeli? 600 atuh. 600. Iya teh 600 apan kemarin teh orang teh beli manuk teh siyo teh. Heeh. Manukna anis. Heeh, dibeli ku si Mas. Dibeli. Sabaraha? Mas teh dibelina 100. Uing meulina 600 teh sieungan. Nah, makanya dijual beli 100.000 atuh. Pamajikan uing atuh. Apa bilangna menang Uing boleh? bebeja ka pamajikan teh meulina teh 70. Heeh. Oh, dah nyaho sorangan pamajikan uing meuli Ah. manuk mahal-mahal. Nah, Oh, Ari Mas, nah bat paling manuk alus pakai dibeli 100.000. Loh Mas mah tukang beli atuh. Tuh. Beli seberapa ge wajib Ai atuh. tah lu kieu geus. Manuk Mas pulangkeun deui. Nu itu kasih Engkos engkus. dijual atuh. Sabaraha? Ya 700. Berarti batina sabaraha? Nya jadi eueuh bati kan beli ya 100. Heeh. Dijual 700. 600, 700. Berarti 700. Mas geus ngeluarkeun duitna hampir 700 sarua. Sok, yang Iya, iya. sama 100 kan? Terus ya dijual ya 700. 700 beli ya. 600. Tah nah, jadi uing mah balik deh modal. ya urang oke entuh ari rugi mah entuh. Teu rugi. Henteu kan 100 di pertama dijual 600 700. Kasih encus tadi belinan tadi 600. Heeh. Kemarin 100, 700. Tah, ira kieu Mas. Iya. Kira-kira ieu kacamata ku Mas bisa payu deui moal. Ya mulai tuh kecamatan nama merah. Nah, ya mah wis we keur Mas we ieu mah. Aduh, ya mamu, piu-piu. Nah, ayeuna mah kieu geus lah. Ieu jigana ieu salah jenderal, itu salah. Si Encus meuli manuk ti jenderal sabaraha? 600. Dijual sabaraha? Ya 100.000. Kasih Mas. Heeh. Ah, ayeuna mah kieu si Mas apa kadu manuk, si Mas salah. Pedah pamajikanna si Encus ngajual. Iya, alus. dan lamun uing bebeja ka pamajikan meulina 600. Pila kudu ngawak-wak atuh pamajikan. Tapi uing. ku Mas dijual bener boga pati. Yang tuh boga pati ya. Jadi Jadi ya nyempas-pasan atuh. Tah lamun kitu mah geus lah. Teu rugi. Ayeuna mah pek we rek dibawa ku si Mas we kacamata tah. Ya, Mas mah mung rugi atuh boga ieu wong. Si Mas teu rugi pati. Ento tuh. Just teu rugi. Balik modal. Balik Nya deui. batiin pas. Ayeuna mah geus bae. Ngan kayak mah kaharepna mun jual teh kudu jelas. Kudu jelas. Katingali barangna Heeh. ya puguh hargana kasaksi hukumna. Paling hukum jual meuli mah kitu. Aya nu ngajual, aya nu meuli kasaksi jeung barangna. Ijab kabul. Ijab kabul. Lain nanti di kurungan Tadi kan temenan dibuka. jual meuli. Sarwana ieu mah. Ya geus Ieu kieu rek we tuh. nipu. Ya teh, Lampura teh mah sampurannya. Ya wis teu naon lah, Nah, gaib orang yang mau Terus kieu dia ayeuna mah ieu kade, ieu manuk, cus. Manuk apa ini mah kacamata Pakai kacamata. Tah. Ya. Eta teh kade jual meuli manuk teh bisa beunang ku hukum. Nah, Ya. Satwa. Satwa. Jadi aya sasatuan anu dilindungi ku Nah, pamarentah. eta. Teu meunang dijual meuli teu meunang dikukut. Sabab naon ya? Ayeuna urang di leuweung urang, baheula pan tingkar. Wah, curacit rame so aya. Di leuweung ya? Di leuweung eueuh. Eueuh. Sabab di logala ku manusia tah. Jadi kira-kira dijual meulikeun manuk jalak. Ya jelak seueur jelak naon. Eta teh geus eueuh, eta dilindungi teu meunang dialah. Eta geuning aya manuk Raja Bali anu holang-holang. Ayeuna mah teu meunang Teu meunang. dilindungi ku pamarentah. ieu ge teu meunang nya. Oh, ieu mah menang atuh lain mah lain binatang Kacamata mah eta ayo mah. mah. Jadi eta mah teu beunang tah. Model mikat komo nu moro-moro ditembak. Jadi eta jadi binatang-binatang anu langka satu-satu teh geus beuki-beuki beak. Ekosistemna bakal robah di urang. Nah ya. Ayeuna kaenahan alam ge Kurangan ngurangan. bener. Justru urang mah ayeuna kaharepna justru kudu urang teh kumaha carana naon ngalestarikeun sumber daya alam nu aya di urang. Aduh bener. Jadi Kudu ayeuna mah kieu wae dilestarikan. atuh. Lamun boga manuk di mah teh tong diurus we sorangannya. Nya. Wes we lepaskeun we. Lepaskeun Gunung tah. supaya kalobaan Mas baranahan. pernah tah dulu tanya Heeh. di daerah Cilembu tah. Pak Haji Jajah tuh dia tuh ngawurkeun yo manuk. Manuk bener. Paskon diawurkeun. Ya, Heeh. sok bae. Tapi eta Halus. di bawaan anakku barudak diketepelan tah. Ya. Ah, ulah. Nah, eta. Jaba oke Eta dipake ngarusak. itu mimis tuh. Pokoknya mah nu Oh, bedil di bedil. ulah. Bedil lah tuh. Mun bisa make dilaporkeun teu meunang. Ayeuna boro-boro kitu.
di walungan loba lauk. Rek diusap pek wae meunang. bener. Di kecerik pek wae meunang. Ulah sote disetrum. Sabab lamun disetrum mah paeh kabeh jeung bini-bini. Paeh kabeh. Manuk oge kitu lamun aya manuk ditewak. Hah? Ku si Incus ditewak ieu dijual belikeun anakan deui moal. Paling paeh beak tah. Tapi ayo anu melestarikan. Aya nu melestarikan. Nu ngabudidayakeun. Budidayakun naon eta mah tapi sebagian anak kaleuweung kana bener, tapi eta oge anggar teu meunang lamun binatang-binatang atau satu-satu anu dilindungi ku pamarentah. Teu meunang anggar. Aya dibudidayakeun model tikukur. Nya, model manuk puyuh. Kan eta mah ngalah manfaatna. Puyuh dibudidayakeun keluar laukna. Aya nu didagingkeun jadi daging asup ke restoran-restoran. Tah eta. Jadi inti nama orang teh kudu naon kitu ngelestarikeun alam yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Sumedang. Kobo barang langka. Di semua barang langka itu atau satwa langka harus dilindungi.